tepang deui sareng Teh Ila di carita kitab suci. Dinten ieu urang bade ameng, urang bade main game heula nya. Sareng Teteh Mega sareng Teteh Claire. Kieu caritana. Teteh Ila gaduh sababaraha huruf ieu. Huruf naon ieu? I. Huruf I. Pami ieu? T. Huruf T. Nah ieu? S. Huruf S. Sareng aya 2 A. Aya 5 huruf anu kedah dijadikeun kecap. Tah aya 2 kecap bahasa Sunda ti ieu huruf-huruf teh. Cik, saheula? Clear? Mega we. Naon nya? Cinta kita naon nya anu bisa dijadikeun kecap di bahasa Sunda. Orang tinggal Mega teh huruf kecap Asati gitu teh. Asati. Iya mah itasa atuh pamiti Nya. atuh. Asati Asati. Eta mah lain kecap di bahasa Sundanya. Naon? Cik, kepami Teteh Claire kumaha? Asati. Itasa. Naon nya? Upami barudak anu aya di bumi. Biasa tuh. Dulu. 2. Hiji. Nah, Sate gitu teh. sate. Aduh, sate mah atuh sigana Teteh Claire nuju laparnya. Lain sate nya. Sate mah eta mah kanggo tuangan urang engke. Tah, sakali deui. Mega sok. Anu huruf payuna teh huruf T. Huruf T. Kinten kita naon nya anu huruf T nu di payuna teh. Tika tehu. Nah, tah. Aduh. Naon nya huruf T anu di payun. Naon nya? Kieu gitu. Naon nya? Wah. Sigana leres ya. Oh, Satya teh. Oh, Satya oge leres. Tah, Satya ge kecap dina bahasa Sunda. Mega apal kana Satya hartosna naon? Henteu teh. Henteu engke urang dangukeun hiji caritana nya, tapi aya hiji kecap deui ya. Naon atuh? Naon? Nah, nu ieu nu payuna huruf T. Tadi Satya atos. Pamina ieu nu kaduana I T I A Tiasa tah. Clear ge tiasa nyiptakeun hiji kecap ti huruf-huruf ieu leres. Hayu urang keprok eta teh rada-rada sesahnya tiasa jeung Satya. Wah, upami disatukeun eta teh tiasa Satya ka saha? Ka Gusti. Dinten ieu urang bade ngadangukeun carita ti murid-murid Yesus anu anu Satya. Murid-murid ieu teh carita anu saatos Yesus dicanda ka sawarga. Murid-murid Yesus nyaritakeun kahadean Gusti anu luar biasa, bahkan nepi ka nyageurkeun anu lumpuh. Nyaeta murid salah sahijina muridna nu payuna huruf P. Petrus leres. Petrus nyageurkeun anu lumpuh di bait Allah. Tapi aya imam-imam anu teu resep ka murid-murid Yesus ieu sabab aranjeunna mah nyahona
terangna Gusti Yesus teh lain Gusti gitu tah. Janten ieu murid-murid Yesus teh diancam. Upami Mega sareng Clear pernah diancam? Pernah. Oh pernah? Pernah. Wah, kumaha tah perasaanna? Sieun nya. Mohon laresna mah upami urang diancam teh sieun nya. Tapi murid-murid Gusti ieu, murid-murid Yesus, upamina Petrus mah teu sieun sabab maranehna nyaho, maranehna gaduh anu namina Roh Suci, anu nangtayungan, anu ngajaga, anu ngariksa maranehna supados maranehna teu kudu sieun. Sabab eta maranehna janten jalmi-jalmi anu luar biasa anu teras nyaritakeun kahadian Gusti di eta patempatan, bahkan nepi ka saluruh dunia ieu. Luar biasanya. Tah kitu oge urang ge kudu wani ngalakukeun anu bener. Urang ge kudu Iya. siga murid-murid Yesus nu tadinya. Tah kitu carita dinten ieu. Upami Mega sareng Clear biasa satia Tiasa teh. biasa kudu tiasanya barudak di bumi ge kedah satia ka Gusti Yesus teu kedah sieun deui. Tapi urang gaduh Roh Suci anu nangtayungan urang. Kita barudak aya di bumi, kita Mega sareng Clear. Oke, urang bade ngadangukeun deui carita-carita anu sanesna nya di Carita Kitab Suci. Patepang deui. Dadah. Dadah.